Alam dunia geus paciweung bencana datang ngeureyeung nu maksiat beuki maceuh nu ibadah beuki eueuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kama qala alaihi salatu wassalam, at-tafakkuru sa'atin khair. Dawi tafakkur sasai kulai becik tinimang saking ibadah sataun qala alaihi salatu wassalam. Ngadau Kangjeng Nabi ikut tetep ingatase Kangjeng Nabi uti rahmat lan salam ing lafaz tafakkuru sa'atin khairun min ibadati sab'ina sanah. Dawi tafakkur sasai kulai becik tinimbang saking ibadah 70 tahun. Qala alaihi salatu wassalam tafakkuru sa'atin khairun min ibadati alfi am. Dawi tafakkur sasai kulai becik tinimbang saking ibadah 1000 tahun. Fataufiqu fihi maka utin ropakan fihi ing dalam tafakkur iku ayugon. Enta den ucapakeun balapan man tafakkara fi tafasilil furud fatafakkuruhu sa'atan khairun min ibadati sana. Isapa man iku tafakkur yaman dalam pirang rincian pirang-pirang cabang iku maka uti tafakkur siman ing dalam sasah iku leuwih becik tinimang saking ibadah setahun. Man tafakkara lan isapa man iku tafakkur yaman bi marifati ma yajibu alaih dalam marifat tinggal marifat ngauri barang kang wajib yang mengatas man minal ibadah saking minal ibadah saking ibadah wa khairun min ibadati sab'ina sanah iku maka leuwih becik tinimbang saking ibadah 70 tahun. Man tafakkara sa'atan desapa man iku tafakkur yang man dalam sasampi marifatillah ta'ala in dalam marifat Allah ta'ala iku fa khairun maka leuwih becik min ibadati alfi sanah tinimbang saking ibadah 1000 tahun. Cik Gusti Allah hadis qudsi nu dijelaskan ku Kangjeng ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'ahu hina yadhkuruni. Kaula mah kumaha sangkaan hamba kaula ka kaula. Sangkaanana deket kula deket, sangkaan bareng kula bareng, sangkaan dunia aya jauh kula. Sangkaan dunia eueuh kula aya deket. Wa ana ba'awina yadhkuruni kuring bareng jeung hamba waktuna hamba inget ka kaula tergantung inget-ingetna. Di mana ingetna di jero hate zakartuhu fi nafsi. Di mana ingetna di jelema loba zakartuhu fi malail asana minhu. Jadi manusia dengan tafakurna beda-beda. Fal muradu minhum ban fi wujudil insan. Jelema anu wujud nama manusia wahwa ilmu tafakkur eta ilmu tafakkur tergantung pemikiran urang ngahiji kuari di dia pemikiran kan beda-beda aya anu di jero majlis mah di jero majlis bae ngadengekeun ngaji tapi pemikiran kana usaha mah usaha bae di dinya makomna. Lamun jelema teh orenganan dina jadi pamarentah bergelut di politik atuh makomna di dinya ngaji mah ngaji bae orenganan mikiran nama politik bae. Okos jelema boga hutang eueuh jang mayar kajen di bank balerkeun ka mamana ge kadinya deui. Hutang deui. Ngalamun deui. Teu bisa henteu kajen gupat. Okot jelema jatuh cinta kajen di bank balerkeun ka mamana ge tahunung nuhan di handapeun bibir kadeuleu bae. Hunung. Ngobrol sakedeung ke ngahuleng, ngobrol ke sakedeung ke gahuleng. Ngobrol ke naon ke gahuleng deui. Wih, eta bibir terbayang-bayang. Masyaallah. Terasa dunia ini milik kita berdua. Masyaallah. Masya Allah. Yang lain cuma ngontrak. Allah hari di jero hatena apapun yang terjadi akan aku laksanakan. Gunung yang tinggi akan kudaki, lautan yang luas akan kuseberangi demimu. Oh wahara jasa. Engkau jangan cangcaya. Apa itu cangcaya?
Pokoknya walaupun bagaimana nyawa akan kutaruhkan. Engkau jangan cangcaya. Didinya makomna. Didinya makom. Ieu mah keur jaritakeun cinta ka Allah. Urang kadeketan urang ka Allah teh dengan bahasa wusul ilallah ma'rifatullah ngaranna kumaha tabirna. Ketika tabirna nyingka brek eueuh tabir urang jeung Allah wusul ilallah. Kahalangan ku kahayang urang tek gitu ya tabir antara urang jeung Allah. Kahayangna nambah tek makin kandal. Nomor kahiji urang hayang boga jabatan apapun akan dilaksanakan bila perlu dibeli hulu-hulu jelema. Jauh urang jeung Allah kahalangan ku tabir jabatan. Di samping eta urang deuk meniti usaha deui nyeun pabrik anu bakal menampung karyawan 1000 karyawan. Urang dijieun manajemenna sedemikian rupa arahan pemikiran urang teh per detik per menit per jamna teh ieu teh nyaritakeun tentang memikirkan tentang tabir, memikirkan tentang pabrik. Manajemen tambah deui tabir antara urang jeung Allah ku pabrik. Keuntungan nangke kurang bakal dibelikan ka sawah puluhan hektar ke urang jadi tuan takur. Tabir urang di dinya. Pamajikan gatu kudu nambah manya, ai mobil anyar deui pabrik nyieun, ai pamajikan nu eta keneh kuno. Kuno atuh emang diberbes awewe. Jangan keberbes genting hideung ge tukang endog asin. Penting nurut. Kurang puas ka Lampung, putih gelis ngan adat. Nah, tabir urang seperti keur jaritakeun tabir. Terlalu luhur tambah berendanan kurang mah nu handap bae deuh hayang meuli samping bagus. Allah kahalangan ku kahayang samping. Deuh hayang meuli baju bagus, deuh hayang meuli jas. Tabir. Ulah aya kahayang gerage picen sep. Arahan. Dengan gua apa aku? Renungkeun ku urang lamun cekang jeung nabi dunia teh ieu teh horenganan fana. Kunaon di hati aing resep kana dunia pajiin jiin atuh aing jeung ucapan Kangjeng. Jelema nu cinta dunia mah moal usul ilallah usahakeun ku urang awak. Sia kunaon resep bae kana dunia teu meunang manggih motor mobil resep bae manusia makhluk resep bae aju sia aya resep kos kitu makan sia engke menikmati engkena ka dituna teu meunang aya jelema hayang di wadoh-wadoh haji pendi ka beuli di mobil tah waduh haji pendi mah keren nah waduh haji pendi mah hebat jasa nah Gus siapa dulu dong nah didinyala tabirna antara jipendi jeung Allah datang ka paeh kahalangan Allahna mantak meujeuhna di ka jahanamkeun bidadari ge kageteun aya nyana di sorga tidak layak kayaknya orang gini masuk sorga saya nggak mau meladeni usul jalan ke malaikat Malik mohon supaya diterima ini warga surga yang harus pindah ke warga neraka. Emang kenapa? Oh, malaikat Ridwan juga di sana udah enggak ngeruin kayaknya. Iya, lah buset deh. Buju Buneng ini ada di sini orang potongan kayak gini kan nggak pantas di sini. Dia mah harusnya sono dia mendir marunde deh.
tafakur sekali dua kali sebagai dua kali datang ke boga pemandangan heueunya ngahalang mimiti nama api lain teh lalagaan mong kali itu embung beneran lalagaan heula lalagaan lalagaan heula engke jadi bebeneran urang ge mimiti nama susuganan bogohun jadi bogoh beneran tuh kan lalagaan heula jeung Allah ge lalagaan heula penting teh udang zikir lalagaan teh kabela dituna betah. Nah iyalah jadi pal muradu minhum nu dimaksud tinu kabeh tadi man fi wujudil insan manusia wujudna jelema wujudna manusia tetapi tergantung wahwa ilmu tafakur di jero tafakurna kumaha wujudna manusia tapi tafakurna kumaha aya di kata tafakuranana di dinya lah makom jelema teh dina tafakurna pemikiran anak sok gerage pemikiran eta lah tak wujud manusia tapi pemikiranana garong wujud manusia tapi pemikiranana mau wujud manusia tapi pemikiranana buaya darat sia teh buaya darat ngarayap buaya mangarayapna di leuweung sia mah dibujal ibu buaya darat itu benang mang ibu bujal ngarayap buaya darat gitu ngaran satapakur dan jelema jadi urang bae aing maragap aing napakuran naonnya unggal poena sok bertanyalah pada rumput yang bergoyang sok bertanya orang ke diri orang saya sudah sebut pakuran ku sia awak naon pemikiran sia sebenarnya naon hayang naon jeung pagawean sia naon hayu jawab ku sia sorangan goblok meureun sia siapkeun ku urang hoe goblok ge sia ieu paing dihajar sia paing hayu sia di ka mana sia ye hoe ye goblok awas sia dikaceulikeun suka ieu sia nyeri sia ge hayo sia lalaga awak urang man fi wujudil insan wa huwa ilmu tafakkur ieu maki cakang jeung nabi tafakkur satin tafakkur sajam teh leuwih bagus tibatan ibadah satahun tafakkur sajam leuwih bagus tibatan ibadah terus bae satahun teu eureun jeung tafakkur sajam hebatan tafakkur sajam. Nomor kedua tafakur saatin khairun min ibadati sab'ina sanah tafakur sajam leuwih bagus tibatan ibadah 70 tahun tadi masa tahun nu kadua mah 70 tahun nu katilu tafakur saatin khairun min ibadati alfi amin tafakur sajam leuwih bagus tibatan ibadah 1000 tahun coba eta kok beda-beda sih tergantung tafakurna nu mantak patai fataufiqu bi ngeropkeun anak kieu ye nomor kahiji cek tadi teh nomor kahiji tafakkur satin khairun min ibadati sanat tafakkur sajam leuwih bagus tibatan ibadah setahun eta teh horenganan man tafakkaru fi tafasilil furu tafakkur saatan khairun min ibadati sanah napakuran dina rincian furu cabang-cabang eta tafakkurna sajam lebih bagus tibatan ibadah setahun tafakur dina masalah furu iya fikih tafakuran kurang tentang cai tafakuran tentang praktek wudu tafakuran tentang syarat jeung rukuna tafakuran kurang salat rukun-rukun jeung syaratna geser-geser kurang mun kitu aing bakal nasah mun kitu bakal teu sah lamun kitu bakal na afdol mun teu kitu bakal kurang afdol kurang ngarawudu cek heula caina dicek heula tafakuran kurang cai ti mana ieu aya di dieu dipake kurang pake susu cititah kusaha ieu teh
kemudian carana kumaha ieu teh sanggeus da urang wudu sesuai sah tah henteu ketika urang sah ieu makom urang tadi mah urang boga hadas ku ari mah urang suci dapakuran bangsa puru-puru inya tah napakuran kos kitu leuwih bagus tibatan ibadah satahun kecil tuh kuari mana pakuran teh jurusanana geus mendalaman tafakaro fi marifati ma yajibu alaih minal ibadah kuari mana pakuran nganyahokeun naon wajib urang ti jurusan ibadah mana nu wajib ka urang kurang dilaksanakan sesuai apa henteu ieu teh ibadah secara zahir ieu secara batin geus jadi ibadah tancan kadeleuna mah urang di masjid di luhur sajadah nage menang di Mekah meulina gambar Baitullah nage aya ngejedog di dinya haju urang nage make top make baju jubah menang meuli di Mekah depang mahal na deui make sorban nu bagus diudang-udangkeun ku urang di luhur mah sajadah di jero masjid dage masjid anu hebat di jero masjid dage masjid emas kubah emas Depok sholat di tengah deh tengah-tengah masjid pas luhureun kubah hebat aing ieu asup sholat henteu si cak Allah kumanduza mah tuh Haji Pendi keur sholat korenganan di jero nama keur hayang kalem ku makhluk yeuh aing yeuh hebat yeuh tuh sholat apa mana ketangtuan jeung keharusan dimurnikeun ku urang Gusti secara zahir mah abdi teh salat ieu teh secara batin mah meureunana abdi teh can kasub salat ku Gusti ketika abdi ieu kana na'budu wa iyyaka nasta'in abdi ka Gusti unggul ibadah ka Gusti unggul api nyuhunkeun tulung ketika urang masih keneh dagang cek Gusti Allah kadzabta bohong cenah ka aing ibadah ya ka aing masrahkeun kos ya dagang kadzabta bohong sia ketika sia iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim tuduhkeun Gusti abdi teh agama anu lurus teh siratal ladzina an'amta 'alaihim nabiyyin sidiqin syuhada'i was shalihin ku sia diomong-omong tapi sia ngadeukeutan katingkala ku sia Firaun ai ku sia dipenta nama sia teh hayang ihdinas siratal mustaqim tapi kalakuan sia teu meunang bae make baju nu jore asal nu jore bae rarasan teh sia kurang pede berarti sia lain ka aing dikutupan aurat hayang katangen ku makhluk kadzabta bohong sia ngomong sia sidikin tapi sia horeganan kadzabin kadzabta bohong sia tapakuran kurang Gusti abdi loba salah ternyata Gusti babacaan abdi ku abdi dibaca menang ti Gusti tapi henteu dipake ka Gusti salat anu dipraktekkeun kudu ka Gusti rukuna sujudna jeung i'tidalna segala rupa horenganan henteu ka Gusti abdi teh ditapakuran kurang loba kasalahan nu kamistian-kamistianna mah horeng ibadah teh lain kitu Gusti deuk ka Gustikeun we Gusti dibulit-bulit dimurni dilempeng-lempeng geus atuh berarti kuncina mah ulah hayang resep ka manusia ulah resep kana dunia ka Gusti bae sebab dunia eta lah nu bakal ngacak-ngacak antara urang jeung Allah makhluk anu bakal ngacak-ngacak antara urang jeung Allah nafsu ngacak-ngacak antara urang jeung Allah Gusti tapakuran kurang dimurni-murni tah lamun napakuran kos kitu eta sajam bae khairun min ibadati sab'ina sana lebih bagus dibatan 1000 tahun 70 tahun lamun napakuran dina marifatillah marifat ka Allah wa ka Allah Gusti korenganan sakabehna pagawean teh nu Gusti ketika abdi ngaku-ngaku berarti abdi musyrik marifat ka Allah mah gitu nyaritakeun urang syariat fikih musyrik teh ketika jelema nyembah ka lain Allah musyrik dina ilmu marifat mah lain ka Allah bae ge eta musyrik ngaku bahwa ieu mata abdi goblok kudu nu aing musyrik ngaku ieu mah teh nu aing musyrik pengakuan salian Allah eta teh musyrik cek ahli hakikat cek ahli makrifat sebab ahli makrifat mah anu diakui ti Allah pagawean tunggal nu Allah sifat tunggal nu Allah asma tunggal nu Allah geus lamun pagawean tunggal nu Allah sifat tunggal nu Allah asma tunggal nu Allah atuh moal kaluar asma jeung sifat tina zat Allah tunggal Gusti Allah hiji
hiji dina pagaweana, hiji dina sifatna, hiji dina asmana. Geus kabeh di aku kurang nu Allah. Ieu robah-robah nu Allah, ieu cicing-cicing nu Allah. Sugi-sugi nu Allah, sehat-sehat nu Allah, gering-gering nu Allah. Geus kabeh teu aya nu dipenta tuling iwal ti ka Gusti Allah, sadaya-daya nu Allah. Sakumaha Syekh Siti Jenar. Kabeh ge nu Allah, ki halaj nu Allah, ma fi jibati ilallah. Geus Allah 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 hiji be Allah 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 Allah. Nah, lamun tapakuran soal eta kakarak, eta tapakur saatin tapakur sajasa saah, khairun lebih bagus min ibadati alfisanati dibanding saking ibadah 1000 tahun. Nu mantak di mede, Sunan Thaib nya nama gawena teh ngaringkuk bae. Ngaringkukna diandapeun bedug, nu mantak disebutna mede, okosiki mede. Merongkol. Tapi horeganan ibadah dalam ditimbang nyana jeung jelema 1000 tahun nyana morongkol masih gane morongkol. Dumantak sing hade bes aya kieu morongkol eta ge sarua mending digujubarkeun. Ulah kaget urang lamun ngadenge Habib Lutfi. Jelema loba anu heraneun namu ka Habib Lutfi peju mah ngobrol bae jeung Habib Lutfi datang ke teu salat. Nyana kaget bertanya-tanya cenah Habib Lutfi wali pan teu salat nyana teh kaget ketika turun Jumat aya nu ngabeja alhamdulillah saya tadi berendeng dengan Habib Lutfi ih sial meureun katipu kiai nu ngobrol dengan Habib Lutfi aya deui kiai anu ngobrol bae ngobrol ih iraha salatna cek anu iraha salatna nah satu ketika kiai kita nyokot asbak ka jero kamar ambilin asbak di jero kamar Habib Lutfi keur salat di ditu aya di ditu aya tuturkan Gusti sia nu katipu bakal amari bae ge kapan dek undangan ka ditu ka Gandaria nyana hees di jam 10 dohor hees kene asar hees kadeuleu ku hadamna ja hees kene bae magrib hees kene bae endeu kumaha ka Gandaria aja hees di dohor asar magrib hudang-hudang jam 8 heuai ha suuzon sia jana teu salat bahaya atuh geus kos kitu bae emang wa bual kahar mantak besing ke kadeuleu haji pende teu salat rante rante bae dijamin ku kula nitahna ge kula namun langsung rante cenah kiai besi katulah ajeun aing mah hayang nyahot katulahna geus jang sanggeus tadi rante ragakeun ka sumur pareum deui emang ku bagus Gus Dur mantak diisukeun dina koran urang inget bae kegedean perut tina salat lantarannya waktu di Australia bareng jeung sababaraha kitu penulis naon gara-garana wartawan itu nyaho cicing hartawan warta payah anak buah ya Haji marahan nu salah. Nah diberitakan Gus Dur sudah tidak sholat lagi karena kebesaran perut beres kan sebab naon nyana di Australia selalu mendampingi dohor asal maghrib tidak sholat dohor asal maghrib tidak sholat ketika kapanggih jeung salah saurang anu selalu bareng jeung Gus Dur di hotel sholat bae bingung nyana Masya Allah ketika berbarengan kiai mah sumaot di kerapyak sedangkan nyana wasiat ingin diimami oleh Gus Dur masih kena ya di Australia kuabeh bingung ini wasiat saya ingin diimami oleh Gus Dur karena Gus Dur di ditu bingung udah tidak mungkin terjadi marilah kita laksanakan sholat mayit Gus jejer kabeh pas dek ditunjuk imam Gus Dur assalamualaikum maka sendal cepit sebelah lain sebelah alal hak lain lalagan sendal jepit sebelah lain assalamualaikum langsung Gus Dur kaharep teu dititah deui sebab lawan geus jambung rohna nyana mah tuh geus teu diberitakeun deui langsung sholli ala hadzal mait arba'atan imaman Allahu akbar masyaallah on teu gideug kabeh loba nu teu sah salatna lantaran mikiran isis Gus Dur asli lain
seperti itulah Gus Dur. Diomongkeun, dijel-jele, dijojore, apa marah moal. Sebab waktu saya dijelekin mungkin kelihatannya seperti itu teu marah. Asli mah lamun wali nu asli digogoreng moal marah sebab katembong kunyana nu jorekna. Lamun lain wali marah. Boy Haji Pening gak salat-salat. Hei goblok sia. Pajar teu salat aing tolol bangunan sasia salat jeung aing. Hayo. Sia mah subhana rabbiyal a'la ngan 3 aing mah 21 goblok bareng. Tungtungna mah ribut salat. Gus Dur jojore kok maneh. Habib Lutfi kuari jojore moal marah. Sebab naon? Penglihatan sieu mah kieu, penglihatan sieu mah kieu, penglihatan sieu mah kieu lain-lain. Pokona moal kaharti, kawari deka Gandaria, lohor hees, asar hees, maghrib hees. Hadamna neuleuh, ieu pan neuk acara ka Gandaria. Oh tidur we, asa anu wani ngahudangkeun Habib Lutfi. Oh wani atuh. Emang si ieu dihudangkeun. Si ieu mah mun hees, ngahudangkeun ge make suku. Hoi hoi hoi. Nya suku nya bodem. Heuy hudang ya hudang. Habib Lutfi anu wani hees bae. Teu salat lohor, asar, maghrib. Singa ada. Di lain tempat deuleu aya eueuh. Geus kos kitulah wali Allah hese. Anu nyana malamun keur puyeng-puyeng hayang kapanggih jeung Kangjeng Rasul. Ada di hese kan. Geus rindu jasa ka Kangjeng Rasul, ngoncian maneh tek kapanggih ya kan. Walaupun mimpi pohap. Kuari kapanggih jeung Syekh Maulana Hasanuddin. Bebejakan ka kula saya ketemu dengan dan lain-lain sebagainya. Kapanggih jeung nu kosdar itu. Saat Habib Lutfi nyaritakeun kapanggih jeung Syekh Maulana Hasanuddin, ieu kapanggih jeung genderuwo. Pan tukang-tukang eta urusan. Main kabehan-kabehan bae. Nya namanya bae. Nailah keur carita tafakur di mana orang kuari posisi orang didinya maka urang. Wujud insan man fi wujudin insan manusia jelema-jelema keneh dahar nakur, pakaian nakur dan lain sebagainya, tapi pemikiran beda-beda. Didinya lah pangkat-pangkat manusia. Pada hakikatna ieu mah halu tajalli. Kabeh ge ka dia tajalli Allah, emang lain nang Allah ngayakeun nang Allah. Eta demo lain nang Allah tajalli. Ari eta Ahok kos kitu lain nang Allah ditajallikeun deuk kumaha aya hikmah jeung rahasia hendak memperlihatkan datang kemana ulama-ulama Allah menyikapi soal eta. Aya anu jelas-jelasan, aya anu semu-semuan, aya anu jelas-jelasan nang tanganana. Satu sosok manusia nu ditajallikeun ku Allah kos kitu, wah merambah kemana-mana. Jain Allah bae nu menilai, urang ge bisa menilai kieu itu mah bener, kieu itu mah salah, kieu itu mah jahanam. Jeh atuh dak Allah. Ketika Allah nyieun eta lah malu tajalli. Nah, itu kayaknya ulama eta ditajallikeun ku Allah kumaha manusia. Ulama eta ditajallikeun. Politikus kabeh lain nang sasaha kabeh ge nang Allah. Ketika orang kembali ke hakikat eueuh nu puyeng kabeh. Kabeh nang Allah, tinggal kumaha urang. Nah, urang teh kumaha tapakur-tapakurna. Kos gitulah orang masih beruntung di zaman orang baheula aya Gus Dur tina teu kaharti jadi kaharti. Kuari tanda kewalianana teu eureun nu zarah panen teh mamun pae boro-boro batur pamajikan ge embungeun zarah. Anak ge kita zarah ku bapak. Ah, bapak mah lagi hidupnya ge begitu. Ngapain kita zarahin? Iya tuh dia makan manusia bukan jin bukan. Ngapain kita zarah? Anak lagi kos gitu, nah geus teh kita kalau batur. Tapi Gus Dur bae saha kabeh dararah. Urang aya inget bae ka almarhum Abah bae ge Cina bae ge darah. Di Cina. Kula darah ka dieu aya Cina keur kikiran ieu jadi cek kula teh macan naon nya ieu. Beres ditanya cek, engko ini darah. Iya. Emang siapa yang suruh? Saya aja sendiri katanya mau. Dari mana? Dari Jakarta. Ini kok bisa jarak? Dulu kan saya susah, sering jarak ke bapak, katanya sekian terus jadi kaya. Jadi saya rasa terima kasih. Boleh nggak saya di sini apa namanya masang hioh? Boleh kok. Sing kok jarak ke apa? Ndak kuasa masih inci jarak. Atuh gitu, itu urusan Allah. Rasa terima kasih jana dengan doanya nasa bodoh.
tapi urusannya anak kok mau ka Gus Dur ka abah bage si engkoh jarah itu kok mau ka Gus Dur je itu urusan jada teureun jarah terus bae salah satu tanda kewalian manusia setelah maut loba nu jarah salah satu tanda kitu bae geus lamun tadina hebat geus mautna nu jarah lain wali sebab wali mah engke geus nu jarah ge timbul sorangan ayo urang mapan hayang sengit awak urang dimenyak sengitan ayo wali basengit na sengit rohna nu kaambe ku irung roh deui urang mah bau make sesengitan sengit ayo awak nama sengit ayo roh mah bau bentek iyalah tergantung tapakur sok geura mulayan urang lurus-luruskeun gara tapakur teh kadu tadi teh apakah tafasilil furu apakah tentang mayajibu alaih minal ibadah apakah tentang marifatullah di mana orang tapakur cenah kula ge tapakur lain cenah kieu kumaha sia kula ngalamun bae bu lamun ka beuli mobil eta tapakur lain kiai goblok tah mah hayal tolol beusi aing mah beusi ngakurkeun kos kitu tapakur babuk sia ku aing wallahu a'lam bishawab.